Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi kaum dangu, manga urang teraskeun deui ieu dongeng Sunda garapan Mang Cemong. Dongeng si Bopeng dina cariyos ngalalana karya Adi Uyan dina bagian ka 50 genap 57 58 sareng 58. Mangga wilujeng ngadangukeun kasadayana. Salasih karek surti yen ieu pamudat ceulina teu cager alias budak. Salasih imut ka saliwang bari pok ngomong, "Akang liwang tos tuang acan?" "Nyaeta Nyai, akang tos 2 dinten can manggih tuang, kur nginum wae jeung tuang dangdaunan nu bisa dituang." Salasih seuri Nyi Kikik ni Cirambayan kagugu pisan. Kang liwang giliran dahar wae ngadenge. Saliwang ungguk bari imut tuluy nanya, "Dupi salira bade ka mana Nyai?" "Kuring boga maksud rek ka Kota Raja," cek Salasih alias bidadari ujung kulon. "Kutan Nyai hoyong caur raja." "Duh Gusti, geus teu nyambung di wae," cek Salasih bari cengkat tuluy leumpang ninggalkeun saliwang nu olohok. "Tobat Gusti, kunaon nya? Jalma tiap uing nyarita pasti kawas nu ambek ka uing." Karek oge 3 lengkah Salasih leumpang. Jol ting belesat 3 jirim ngurung Salasih. Lakadala geuning aya wanoja geulis jeung donto riwu. "Bener pisan Kang Renca." 3 aki-aki pikasieun neuteup ka Salasih bari seuri nu ngandung birahi. Saliwang gancang kagigireun Salasih bari ngomong, "Nyai, calik akang gaduh pirasat ieu 3 aki-aki lain jalmi bener." Salasih ngabentak ka 3 aki-aki nu boga ngaran Ki Riwu, Ki Lobaranca jeung Ki Jabung. Di tatar kulon boga gelar Iblis Leungeun Sarebu. "Halik aranjeun montong wani-wani macam-macam ka uing." Ki Lobaranca salaku nu pangkolotna nembal, "Tongka teus geulis, kami tiluan moal macem-macem ka Nyai, justru kami tiluan nu bakal nyieun Nyai katagihan." Cih. Salasih nyiduh bari langsung narajang ka Ki Lobaranca. Palawargi kaum dangu baraya Sunda anu same-same ngadangukeun ieu cariyos, cag dugi ka dieu heula dina bagian anu ka 50 genep. Mangga urang langsung teraskeun kana bagian anu ka 57. Gerakan Salasih luar biasa cepat dina jurus angin salaksa geni. Ki Lobaranca dina sikep tenang, tetela yen Ki Lobaranca geus masagi dina elmu pangaweruh. Plos
cakalan jurus salaksa geni salasih niban angin kilo baranca seuri geura beakeun geulis ilmu silat jeung kasaktena ditangtang kitu salasi leuwih panasaran seret karembong kahyangan dikepretkeun ka kilo baranca nu balukarna luar biasa lir angin topan eta karembong nyuwuk ka kilo baranca hut leungeun kilo baranca ngadadak jadi manjangan tuluy nakis karembong kahyangan buk salasi ngabangkieung ampir-ampir rek labuh mun teu kaburu disangkeh ku saliwang mah saur akang oge calik nyai mah tilu aki-aki gejul bagian akang liwang sedengkeun kilo baranca ngacengkang bari orolo utah getih Ki Jabung jeung Ki Riwu gancang nempelkeun dampaleungeuna kana dada Ki Ranca kurang ajar haik sia aing teu nanaon ceuk Ki Ranca bari nguniang akang Ranca tatu di jero Kang ceuk Ki Jabung aing mah mampu meruhkeun ieu wanoja ceuk Ki Ranca molotot ka Ki Riwu tuluy Ki Ranca mancuhkeun deui kuda-kudana bari panon neuteup seukeut ka Saliwang jeung Dewi Salasih. Saliwang maju bari seuri ka Ki Ranca. Atos aki-aki tong loba ambek bisi tereh kolot. Aki teh pan geus kolotnya. Ki Ranca panonna beureum ngandung harti nahan ambek ka Saliwang pedah disebut kolot. Montong lobat catur sia kunyuk ayo maju ceuk Ki Ranca bari nyiapkeun jurus 1000 leungeun iblis punten aki uing teu boga manuk aya oge manuk di jero calana uing sia tah adol ngomong ka mana mendi sia Kilo Baranca luncat ngarajang ka Saliwang alias Panji Narayana leungeun Kilo Baranca ngadadak jadi loba nyerang Saliwang ti sagala arah. Hehehe si Aki dijelaskeun malahan narajang duh Gusti uing salah naon deui ceuk Saliwang bari nyabut tumbakna tuluy diputerkeun wut tumbak nu sirahna gambar bulan sabit muter ngaluarkeun cahaya gandola atanapi jingga Ki Riwu jeung Ki Jabung ngagorowok para mitra kaum dangu baraya Sunda anu sami-sami ngadangukeun ieu carios cag duwi ka dieu heula dina bagian anu ka 57 mangga urang teras lajengkeun kana bagian anu ka 58. Awas Kang, hati-hati tumbak Sang Hyang Jagat ceuk Ki Jabung bari ngolebat mantuan Loba Ranca ngarempug Saliwang. Ki Riwu ngaharewos ka Ki Loba Ranca. Ieu pamuda pasti murid si Dewa Garaha Bulan. Aing moal lompat satunjang beas Riwu nanya sanajan ieu pamuda muridna si Ludira alias Dewa Garaha Bulan. Saliwang cengar-cengir pok ngomong uing mah teu ngarti teu ngalalarti rek gelut tapi kalah kating harewos kawas ibu-ibu tukang bigos jempe sia kunyuk but jurus iblis leungeun 1000 bentrok jeung cahaya nu muter ngabuleun awak Saliwang. Palawargi kaum dangu baraya Sunda anu sami-sami ngadangukeun ieu carios cag dugi ka bagian anu ka 58 mangga urang lajengkeun ka bagian anu ka 58.
ajian leungeun 1000 ancur mancaura ngakibatkeun Kiloba Ranca leuwih penasaran hayang nguji sampai ka mana pangaweruh Panjina Rayana alias Saliwang. Tilu iblis leungeun 1000 bareng muterkeun leungeunna wut dadak lumadak tina leungeun tilu iblis leungeun 1000 nyewuk tilu cahaya beureum nuju ka Saliwang. Hiat ajian serat panglumpuh saraf. Saliwang ngalungkeun tumbakna mapag ajian serat panglumpuh saraf. Tumbak dewa bulan sabit nyedot tilu cahaya beureum. Hus pes ajian lumpuh saraf kasedot asup kana tumbak dewa bulan sabit. Tilu iblis leungeun 1000 olohok asa ngimpi nenjo ajian maranehna disedot asup kana tumbak bulan sabit. Cilaka Kang Ranca, urang kabur tinggalkeun ieu tempat. Cek Jabung bari curelat les tuluy disusul ku kiri wujeng loba Ranca. Saliwang seuri bari nyamperkeun salasih nu masih keneh pucet beungeutna alatan bentrok kasakten tadi. Nyai teu naon-naon pan, lumayan Kang Liwang. Uing geus rada pulih. Cek salasih bari ngupat. Luar biasa Kang Liwang, hiji pamuda nu luhung ku ilmu ngan hanjakal torek jeung raraina minim pisan. Kunaon Nyai ngalamun bogoh ka Kang Liwang nya? Salasih imut ka Saliwang bari nyarita. Kang Liwang, hayu atuh urang milari imah tuang geus wanci asar pan. Mun tadi atuh Nyai akang oge tos lapar pisan ieu teh. Salsi imut deui Kang Liwang kana tuang wae nguping. Saliwang seuri bari jeung ngaheot tuluy dua nonoman ieu lempang rek mampir heula ka imah tuang. Palawargi kaum dangu baraya Sunda anu sami-sami ngadangukeun ieu cariyos. Kacarios si Bopeng jeung rakean Mandaraka nu karek beres tarung jeung tilu iblis momok lesang. Si Bopeng seuri ka Sancaka alias buta sagala beuki. Buta, ilaing rek ilu ka Openg atanapi rek nyusul tilu iblis momokes lesang. Waduh ngayangi lu ngakang Openg. Uing hayangi lu ka ngakang Openg. Uing mah rugi mawa ilaing mah nyatuna sabakul tak. Ulah gitu ngakang Openg. Nguing oge ngoga nguit ngera nguing ngun ngakang mayar boga kepeng ti mana ilaing uta cek rakean bari seuri ungga ngatuh ngakang. Palawargi kaum dangu baraya Sunda anu sami-sami ngadangukeun ieu cariyos. Cak dugi ka dieu heula dina bagian anu ka 58 ngahaturkeun nuhun ka palawargi anu parantos manteng satia di ieu channel kalayan simkuring mohon siapunten. Ieu cariyos 4 episode sekaligus kulantaran durasina pendek pisan mohon dimaklum. ngaturkeun nuhun kasadayana. Mudah-mudahan ieu dongeng sing tiasa ngahibur ka palawargi sadaya. Mangga
Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng kantun kasadana permios.